Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der tadi mah aya duarna oge da basa kuring ka dieu oge aya keneh pasti karek bieu pisan da kaburna ge sabot urang keur ngobrol di dieu jigana rancepan eta awe teh ngajebol beli kamar pasti da acan jauh keneh ti dieu ge kumaha tuh Ki Guru Ki Darsi minta kaputusan ti gegedugna balagu galakannya nyakeun kumaha tareangan ayeuna ge oge ku salarea amun bener mah cek si lain jang jauh kudu kapanggih si awas buru-buru ane ditengan kali itu dulur Barani teu dua kali marentah kabeh anak buahna tarurun ti tepas anu saterusna bur bermaluruh nyikiranti kaunggal tempat anu sakirana kaliwatan ku kiranti anu kakaler anu kakidul anu kakulon jeung anu kawetan dulur Barani ayeuna urang caritakeun anu keur diteanganana nyatana Nyi Kiranti nalika tadi kita regos hideung keur babadamian jeung baladna Kiranti teh ngadengeun malah waktu kita regos hideung nyaritakeun rek mateni ka manehna oge jelas pisan kadenge ku manehna teh ku hal eta pisan Kiranti teh jadi nekat kabur ti kamar pangremanana ku cara ngajebol bilik amar tadi anu mana dulur Barani sabenerna niat rek kaburna teh geus direncanakeun ti anggangna keneh ge tapi da biasana mah unggal poe ge unggal peuting ge eta kamar teh sok dijaraga nyatana ku balad-balad kitu regos hideung untungna pas waktu harita mah nu ngajaragana teh keur areueuh kasempetan ade atuh sarupa kitu mah ku Kiranti teh dimangpaatkeun jabah manehna ngarasa sieun ngadenge kitu ti kita regos hideung jigana tanjan harita aya anu ngajaga oge manehna tetep wae bakal kabur ninggalkeun eta tempat
Dulur barani atuh harita Kiranti keur kukurusukan di tengah-tengah leuweung atawa bisa oge disebutkeun lemburna balad-balad Ki Tarago Sideung anu memang di tengah-tengah leuweung ayana. Hartina Kiranti masih kene aya di sabudeureun eta tempat Ki Tarago Sideung. Sabab manehna nepi ka harita can manggi jalan pikeun bisa kaluar ti eta tempat. Sakumaha anu geus dicaritakeun ti heula pikeun bisa keluar asup ke tempat Ki Tarago Sideung mah kudu ngalewatan lawang Rusia anu mangrupakeun batu anu ngajuring kining minangka lawangna teh kelayan batu beuna lain batu samanea anu dipiningan ku tatali goib. Lila-lila gek Kiranti teh diuk dina akar tangkal sukuna karasa cangkel balas ku lempang satengah lumpat bari ti kararait kana runggun saliara jeung kakayon anu rarembet di sapaparat jajalaneunana anu kaliwatan ku manehna tadi. Satu sukuna katampo barare ku cucuk-cucuk saliara anu ngagarisan. Duh, ya Allah asa aneh kuring teh. Nah kadieu deui. Nah kamananya jalan pikeun keluar ti ieu leuweung. Kita tadi ge asa terus kukulingan wae di dieu. Nyaan jigana ieu tempat teh dikulingan ku tatali goib. Mak, Bapak, tulungan abdi. Kurang leuwih geus asa minggu ieu abdi ditawan ku si Tarago Sideung. Atuh mudah-mudahan we si Akang Rakaseta teh nyusul ka dieu. Duh, Kang Raka, mun seug Akang ulah wakalunta mah ti lembur. Pasti nasib abi teh moal kieu, Kang. Nya ka mana atuh Akang teh ayeuna? Tulungan abi Akang. Kitu jumeritna hate Kiranti sajaron ningker diuk teh. Sabot keur anteng ngumbar lamunan bari sasambat kitu kadenge ti jauhna harita teh aya sora jalma anu pating gerendeng. Atuh Kiranti kentak cengkat tina diukna barang ngareret ka hareup breh teh katingali aya sababaraha urang jalma anu marake Tarago Sideung keur patinggar di leumpang muru kalebah manehna. Aduh, cilaka ya. Balad-balad si Tarago Sideung nyusul ka aing. Kumaha ari geus kieu? Gerentesna lain buru-buru ingkah kalah kang hayak-hayak we syukur teh berat rek dilengkahkeun tapi lamun cicing wae di dinya geus pasti manehna bakal kacarek deui ku balad-baladna si Tarago Sideung. Antuk nama Kiranti maksakeun ngalengkah rek nyingkahan ti tempat eta. Tapi karek oge menang sababaraha lengkah anu keur leumpang nyatana balad-balad si Tarago Sideung kaburu ningalieun ka manehna. Itu Kang tuh. Itu budak awe anu keur detengan teh tuh. Ceuk salah saurang anu curugna teh tutunyuk kalebah Kiranti anu keur oseh-osehan bangun nu berat rek ngalengkahkeun sukuna. Rek kabur ka mana sia teh bebenyit. Suat mah tewak gusur ka dieu euy halah. Bener, buru gusur ka dieu. Ceuk Ki Komod jeung Ki Darsim nu harita geus araya di hareupeun Kiranti. Atuh Ki Darsim baparentah ka Ki Suadma anu diparentah ge langsung ngadeuketan ka Kiranti anu keur ngayek-yek bakat ku ngarasa soak. Kadieu Nyai, kadieu ulah sok nyapegeun sia. Hayu mantau gede. Ceuk Suadma. Leungeunna ngadongkang rek ngagusur leungeun Kiranti. Tapi acan oge leungeunna nepi kana leungeun Kiranti ujug-ujug cerprut. Wadah, tobat. Dulur barani ting ti mana datangna jeung ting kumaha mimitina. Leungeun Ki Suadma teh nyaho-nyaho geus ngagelenceng buntung atuh sametak-takna. Getihna ngagewor masihan sakujur badana. Sedengkeun leungeunna anu buntung katempona kekerepengan luhureun jukut. Getihna mancer masihan jujukutan anu kaidek ku eta leungeun anu geus buntung. Mireuh kitu atuh dulur salarea oge tayanu nepikeun ka malohok jeung marolotot kabeh atuh marundur
ngarasa soaku kejadian anu sagancang kilat kitu kalayan teu kanyahoan ti mana datangna. Kidar sim salaku balad kita regos hideung anu pang diandalgeunana maksakeun maju nyamperkeun ka Ki Suwadma anu keur adug-adugan bari kakoceakan keur ngarasakeun kanyeri dina puhu leungeunna. Kunaon si laing teh Suwadma? Kunaon? Kumaha eta mimitina? Ceuk Kidar sim rumpang reumpeng teu puguh rampa. Henteu kona naon batur sia mah. Hei manusia biadab, aduh karek dibuntungan heula kokoda tah. Engke sakedeung dibeheungna ku aing anu rek dibuntungkeun. Sakalian jeung beheung sia sakabeh, jeung gegedug sia nu katelas si teragos hideung teh. Poe ieu geus eueuh ampun keur maraneh sakabeh. Bongan teu beunang dibere omer. Dulur Barani anu nyarita teh tayalian ti Rakaseta alias si Gobang. Manehna harita keur ngabedega hareupeun Kidar Sim jeung batur-baturna. Duh, Akang, engkang Raka eta teh. Ceuk Kiranti dulur Barani, kituna teh bari ngagabrug langsung ka Rakaseta laju ceurik inghak-inghakan. Tenang Nyai, tenang geulis. Akang tos aya di payuna Nyai. Keun, urang musnahkeun manusia-manusia biadab jiga kitu mah. Teu kapok-kapoknya sakitu sabarakali tos dipasihan pelajaran teh ku Akang. Ceuk si Gobang bari ngusapan sirah Kiranti bangun ka cida dedeuna naker. Kidar Sim jeung batur-baturna tuluy unul-unuran ngarasa seber jeung gigis tu lain di kieuna atuh. Mireungeuh Rakaseta geus aya di hareupeunana teh. Kalawan Gobang kabuyutanana harita mah geus tina panyakelna. Tapi ari rek ngejat ti pakalangan bari ninggalkeun baturna. Nyatana Ki Suwadma dina kaayaan saperti kitu mah manehna oge teu tega. Nya akhirna mah Kidar Sim jadi nekat oge. Hayangnya horek ngalawan sakuat tanaga najan nepikeun katutumpuran oge. Atuh saenggeus boga pamikiran kitu mah manehna maju ka hareupeun Rakaseta bari pok nyarita. Dibarungku sesentak nyumputkeun ka sieuna pang-pangna mah oge sieun kudu jadi guruna. Babanyit labokeun jurig. Aing mawa ka ngejat sanajan sia ngagem alien nu hebat jeung mawa pakarang Gobang jiga kitu ge. Hayo euy maraju kabeh euy. Cacak gu sararea ieu mangkeluk setan teh euy. Ceuk Kidar Sim. Kituna teh bari ngareret ka batur-baturna nu harita pating jaranteng bangun anu kasima. Hayo kakang haruleng sia mah maraju sateh. Nah kalah kang jaranteng kitu jiga arca wae. Suwadma maneh kasih sila euy. Aduh montong gegerungan wae atuh gandeng sia teh. Jiga bolon wae atuh. Ceuk Kidar Sim deui jadi keheul tungtungna teh. Kaki Suwadma anu teu eureun-eureun gegerungan ngahariwangkeun anu ngadeng. Aduh, Akang mah da moal ngarasakeun leungeun buntung jaba nyarina di aduh. Tobat Gusti aduh. Ceuk Ki Suwadma kalah kajebleh dulur. Beuki dieu teh kami ngahajakeun gegerungan. Make jeung inget ka Gusti sagala ari geus kitu mah. Atuh anu diparentah teh lain maraju. Kalah kasilih reret jeung baturna jiga-jiga anu rek lalumpatan ti dinya. Kidar Sim geus ngajudi kana anu aya dina jero hate batur-baturna. Hades ya karecing eueuh kawaninya goblok teh rek maraju moal ieu teh ha. Kidar Sim tungtungna mah jadi amek ka itu ka ieu. Ari geus digitukeun mah sanajan bari jeung hate anu peot oge. Batur-baturna teh maksakeun maju ka hareupeun Rakaseta. Katara salat panona bangun anu nyidem ka sieun ku si Gobang. Sok-sok tarajang ku sararea kaluarkeun atuh bodog sateh. Lain penting bolohok wae ieu teh kumaha. Pan baroga ajian si lain teh atuh anelegeun kabehanana katrukeun. Jeung kuring hayu. Ceuk Kidar Sim terus sesentak ka baturna. Atuh geus teu bisa kumaha di ngan sret-sret atuh kabehanana marasat bodogna. Terus bodogna diputer-puter hareupeun beungeut Rakaseta jeung sieuna anu meureunan ti ditu nama. Ari bek mah henteu deui eta ge. Kalah kahayo we diputer-puter jiga budak anu keur ngulinkeun kolecer. Beu ari sariana naonan ngadon hayo we dipuih-puih. Gelo teh. Teu wani kaos aing sarua. Amun teu wani hayu teu urang mabur.
lain kadegeun sok boro Cek Ki Darsim kitu na teh baringan hiuk kayak bodogna ngahiukeun rek ngarahkan leungeun Raka Seta anu keur nyepengan gobangna. Maksudna memberi rek ngabuntungan leungeun Raka Seta tapi da kawanina ge nya sata meunang maksakeun atungan sakilat. Raka Seta teh ngisedikeun awakna saterusna bedog Ki Darsim teh dipapag ku gobangna. Trak celeng bedog Ki Darsim teh langsung potong jadi dua. Leungeunna karasa panas jabasing siremun kagok asong meureun belewur we bedogna teh anu kari sapotong deui teh dibaedogkeun kana beungeut Raka Seta. Trak bret cem waduh dulur barani Ki Darsim ngoceak tarik naker leungeun katuhuna sametak-tak sapat sapada harita tuh beunang ku sabetan gobang kabuyutan Raka Seta anu sok padahal Raka Seta teh embung kajadian kitu dengan siga aya anu mawa we pas nyekelan gobangna kabuyutan mah. Jadi sanasi bejeung Ki Suad mah Ki Darsim teh awakna abrug-abrugan cigah kebo meunang mencit. Atuh mireungeuh kitu batur-baturna anu memang tadi keneh geus peot hatena jug berengbong we kabeh lalumpatan teu sirikna notok-notokkeun maneh soak nempo Ki Darsim jeung Ki Suhad mah anu leungeunna geus bararuntung ku gobang kabuyutan pusaka gagaman Raka Seta. Dulur barani hatu harita tinggal Ki Darsim jeung Ki Suad mah anu masih ngajoprak bari pating haragu ngarasakeun kanyeri tina masing-masing puhu leungeunna anu buntung. Getihna ngagowor maseuhan baju jeung jujukutan anu kagalei ku maranehna. Hampura wae euy, da bongan atuh sari laing bet maksa ka kuring pikeun metakeun jeung mesat gobang. Mayahna we ye gobang naga welang mah kaluar tina warangkana moal aya hiji oge jalma di dunya ieu nu rek ngantep lamun aya manusia anu ngaganggu ngaguna sika komok hawanoja anu dipikanya ku kuring ngarti. Cek Raka Seta kituna teh bari ngantelkeun cango gobang kana irung Ki Darsim. Tupu gue geus teu bisa kagambarkeun kumaha soakna Ki Darsim dina waktu harita. Ampun jang ampun ulah dipaehan aduh coba nyeri aduh cek Ki Darsim bari haharegu nganahan ka nyeri dina puhu leungeunna. Heg ku dewek ayeuna dibere ampun lamun nurutkeun nafsu mah maneh teh geus 2 kali ya Darsim. Ayeuna wayahna kuduna mah disapatkeun dipaehan tapi anu utamana mah gegedug sia heula moal rek dihirupan deui ku aing teh. Cek Raka Seta bari narik gobang tina hareupeun beungeut Ki Darsim. Sakiceup oge atuh dina panyakalna gobang teh geus ngiles deui tina panenjo Ki Darsim katut Ki Suad mah nu harita ngalaman nasib anu sarua. Hayu nyi urang mulang we ayeuna mah hawa tos ibu Rama nyai di lembur tangtos dangding meureun milarian nyai kaditu kadieu. Cek Raka Seta kituna teh bari nungtun leungeun Ki Ranti di bawah ngajauhan ti tempat eta. Mangga simuhun Kang tangtos emak sareng bapak teh milarian abdi parantos kirang langkung saminggon abdi dikurung ku Ki Terogos Hideung teh Kang. Untungna abdi tiasa ngaloloskeun diri upami henteu mah urang teh moal tiasa pendak deui Kang. Jaba untung akang kabujeng sumping. Keun wios teh kedah nyarios deui nyai. Akang tangtos bakal ngabela nyai najan dugi kumaha wae oge. Mung hapunten we akang teh rada telat. Margi akang tos nulungan heula jami anu nuju kening ka musibahan. Akang oge sanes teu emut ka nyai. Nuhun untung akang kabujeng dongkap dina waktos anu pas pisan. Margi dinten ieu upami abdi teu tiasa kabur ti tempatna ieu Ki Terogos Hideung mah abdi teh bade ditelasan Kang. Margi Si Terogos Hideung amekeun ka salira akang anu teu aya sumping wae ka ieu tempat. Kitu tah Kang. Cek Ki Ranti nyaritakeun kajadianana anu bakal tumiba ka dirina lamun seug manehna teu ngaloskeun diri ti tempatna Si Terogos Hideung ka Raka Seta. Be kitu kutan nya anteu kapok-kapoknya upami kitu mah memang teu tiasa diantepkeun atuh ieu Si Terogos Hideung teh.
Hayu ayeuna sateu acan mulang ka lembur. Urang ka tempatna kita rego sideung heula. Tuh man diantepkeun kitu aya mah. Keun, da moal alami. Akang mah hoyong ngawarah we heula. Sareng nanda akang alim disebat jami pengecut mah. Anu matak hayu ayeuna mah urang jorag heula ka tempatna kita rego sideung. Ceuk Raka Seta. Teu bisa dihalang-halang deui nya antuk nama Kiranti oge teu bisa ngomong naon-naon. Saterus teh duanana lalempang muru ka tempatna kitu rego sideung. Anu memang pernahna teu jauh ti dinya dan nyasatna masih keneh sawewengkon. Kabeneran karek oge sababaraha lengkah Raka Seta leumpang dihareupeunana katempo aya anu keur leumpang muru ka manehna. Nu taya liannya kitu rego sideung pisan. Eta jalma teh Raka Seta apal sanajan beungeutna di Tregos oge. Sabab aya cirina Tregos si Tregos hideung mah dina palebah tarangna teh aya gambar tangkorak kalong hideung. Teu kudu ngajora ka tempatna geuningan. Itu manusana aya keur leumpang ka dieu geun nyai. Nyaina nyalingker heula ka bari ditu. Ceuk Raka Seta saterusna Kiranti nyalingker ka tukang tangkal anu gede. Sedengkeun manehna ngajega megat jajalaneun anu keur leumpang muru ka lebah manehna. Atuh sanggeus deukeut mah reg kitu rego sideung teh ngarandeg leumpangna. Panonna moncorong hurung mencrong kana beungeut si Gobang. Tekung sililapok nyarita. Kabeneran sia. Ku dewek di dadagoan titi heula gene ayeuna datang nganturkeun nyawa dulu. Rek naon sia jor-jor ka diha? Aing nyaho dulu pasti sia rek nyalametkeun awewe sia nu ayeuna aya dina kungkungan aing. Bisi si aing hayang apal. Kabogo si aing teh ayeuna dina hiji tempat keur dikerem ku dewek. Mending talu kada mending di podaran heuh kabogo sia ayeuna gene ku balal-balal dewek. Ceuk kitu rego sideung ngancam meureun ti ditu nama. Teu nyahoeun harita Kiranti geus tepung jeung Raka Seta. Memang teu ningalieun basa tadi Kiranti nyumput ka tukang tangkal ka ieu teh manehna mah. Lucu nya yeuh kitu rego sideung. Beungeut hideung ngomong naon bieu teh cenanya. Anu puguh mah balad sia anu duaan anu ngaran Ki Darsim jeung Ki Suad mah ayeuna geus sakarat tuh. Kokodna duanana dibuntungan ku aing. Untung we nu sawareh deui mah kabur kelabur. Lamun henteu mah geus pasti bakal ngalaman nasib anu sarua. Dibuntungan kabeh kokodna tah. Malah bisa-bisa dipodaran ku kuring sakalian. Ceuk si Gobang. Dulur barani puguh we lain di ngagebeg napikeun kitu rego sideung mah. Barang ngadenge caritaanana kitu ti si Gobang. Paingan Ki Darsim jeung batur-baturna anu diparentahkeun newak pikeun neangan Kiranti teh eueuh moal-moal datang. Terus ari nu lainna kamarana cenah. Pasti pasalingsingan jalan jeung manehna. Baladna mah anu kalabur tadi teh pasti ayeuna geus aya di tempatna. Tapi aing boga jaminan nyatana budak awewe kabogo sia ayeuna aya di imah aing dulu ngarti. Meuni keukeuh nanggap bodoh jeung belagu gotu maneh teh taragos hideung. Kabogo aing ayeuna geus aya dina hiji tempat anu geus aman dulu. Samarukna aing teh nyaho kitu nyikiran ti kabur 3 gobrok sia. Sia nyebutkeun rek mateni ka Kiranti. Aduh hartina nyawa sia ayeuna keneh nu bakal dibinasakeun ku aing. Sok maju buru sia. Raka Seta jadi nafsu oge tungtung nama dulur. Atuh ngadenge caritaan kitu ti si Gobang. Kita lego sideung kakara sadar kana kaayaan anu sabenerna. Hatena saharita jadi murungkut peot eueuh harepan lipikeun bisa ngelehkeun Raka Seta alias si Gobang anu geus dianggap musuh kabuyutanana. Tapi kituna teh teu nemongkeun kasieun ka Raka Seta mah kalakapok deui nyarita jiga nu nya aya wawanen. Kurang ajar ya. Disangka Gusti aing moal mampuhnya ngarembageun dada si laing. Budak beunjeuh. Sok ayeuna urang dangdukeun dulu. Saha nu bakal ngababadang jadi banusan. Nah aing ada sia.
Lalu rasakeun sia setan hiat sebrut we dulur barani. Kita ragos hidung. Harita ngabelesat ka hareupeun Rakaseta, dua dampal leungeunna disurungkeun kana dada Rakaseta. Memang kita ragos hideung teh geus teu hayang mere omer deui kanu jadi lawana. Harita maneh langsung metakeun ajian anelanana anu saila ieu asan kungsi digunakeun pikeun ngayonan si Gobang. Jurus rengkah gunung anu bisa ngarempakeun dada lawan. Tapi Rakaseta lain ge lawan anu atah-atah atuh. Sanajan umurna kabilang ora keneh oge, tapi dina dirina geus nyangking rupa-rupa ilmu jeung ajian anu arang langka dipiboga Gunu Sejen. Sakilat awak Rakaseta teh melenting ka luhur. Dua sukuna jadi di luhur, sidengkeun sirahna aya di handap. Dua cakar leungeunna sakilat geus ngaranggem kana sirah kita ragos hideung. Pret. Waduh, lijik ya sedan. Cenah ceuk kita ragos hideung harita sanggeus beungeutna beunang ka cakar ku jurus ulin maung karuhuna si Gobang anu make daya ilmu jero nu kacidarohakana. Atuh harita katempoe beungeutna teh raraca jiga anu tos dicakar we ku maung. Geutina rembes tina tapak kuku si Gobang. Tapi jigana kita ragos hideung teh geus teu hayang ngarasakeun ka nyerina. Sakilat peureup katuhuna geus ngadius deui rek ngagedor kana gado. Sidengkeun peureup kencana nyewuk rek ngarah kana dada. Masih dina wangunan jurus rengkah gunung. Atuh kita ragos hideung teh teu mere kasempetan kalawan sanajan teu ngeulanna teu meneran wae ge kana sasaran, tapi terus we manehna teh ngarangseg narajang ka si Gobang. Si Gobang harita ukur babalicetan we acan ngayakeun pamalesan tina panarajangna teh. Ukur ngagunakeun gulak gilek kawas tatangkalan nu katebak angin, nyatana keur ngagunakeun jurus pucuk awi katebak angin anu ngajadikeun kita ragos hideung jadi hut-het sorangan teu parugu. Atuh lila-lila mah ceun manehna ngajanteng panona anu disajeroning teragos hideung teh gular giler. Hatena pinuh ku rasa ceceb naker ka Rakaseta. Tapi manehna oge muji kana kahebatan nu aya dina diri lawanna teh, nepikeun ka jurus anelanana oge eueuh pangaruhna naon ka nu jadi musuhna. Poe ieu poe panganggeusan pikeun anjeun heh. Kita ragos hideung. Lamun anjeun teu buru-buru tobat, ti ayeuna buru meungpeung aya keneh kasempetan. Tapi lamun keukeuh nyerang ka kuring, hartina eueuh ampun deui. Wah, bangsa cia, puguh poe ieu teh poe panganggeusan pikeun sia dulu sedan. Ceuk kita ragos hideung kituna teh cacap nyarita langsung belesat, wush. Tina selaramo-ramo leungeunna kita ragos hideung teh pating belesat sinar beureum anu mangrupakeun paku-paku racun. Hiji jurus Rusia nu arang langka pisan digunakeun salian ti jurus rengkah gunung anu tadi teh ya. Sababaraha paku ngandung racun ciciptaan kita ragos hideung ngabelesat ngarah kana sakujur badanna Rakaseta. Atuh mireung kaayaan sarupa gitu. Rakaseta alias si Gobang oge geus teu hayang heureui deui dina ngayonan serangan musuhna teh. Sakicep dina leungeun katuhuna geus nyepeng Gobang naga welangna. Pakarang pusaka anelanana treng bus wer. Paku-paku nu ngandung racun teh beunang dipapag ku Gobangna. Malah lain ngan saukur kitu, harita keneh eta paku racun teh pating belesat balik deui muru kana awakna kita ragos hideung. Dulur barani, untungna kita ragos hideung masih keneh bisa ngagiwarkeun badanna kagigir. Teu emis deui atuh paku-paku racun teh cubcreb keuna kana tangkal kai anu aya di satukangeunana. Lain dirohaka jeung kahebatanana eta dulur, paku-paku racun teh. Tangkal kai anu kakeunaan ku eta paku sahari langsung hurung hideung. Daunna marurag dina kaayaan perang atuh, ngajadikeun bau hangit oge. Jika tapak diduruk we, haseup hideung mulen eta tangkal.
teka sawang kumaha jadina lamun eta paku teh kena kana awak nu jadi lawan. Mireungeuh kajadian gitu. Si Gobang sajongjonan mah jadi ngajanteng rada ngabiri-gidig oge nempo karohakaan eta paku pakarang Rusiana kita rego sideung teh. Dulur barani mireungeuh musuna keur ngajanteng kitu kita rego sideung teu miteun kasempetan hus blesat atuh paku-paku racun tina sela-sela ramona teh geus pating blesat deui rek ngarah kana sakujur badan lawana. Tapi orok kaya Rakaseta oge ayeuna mah teu metakeun Gobangna pikeun mapag eta paku anu aya racunan. Awakna ngabelesat kaluhureun paku-paku anu pating belesat rek ngarecah kana badana. Jeung siut trem. Waduh. Kita lagos hideung langsung ngoceak dulur. Tarikna keur ngoceakna teh kalawan lamat. Sabada leungeun anu tina sela-sela ramona ngaluarkeun paku racun teh ngagalenceng samet siku kababad ku sabetan Gobang lawana anu mana harita Gobangna teh pernah diguratkeun heula kana lemah. Nasibna jadi teu pati beda jeung dua anak buahna nyatana Ki Darsim jeung Ki Suwadma tadi. Tapi kita regos hideung dulur barani memang geus nekat dina jero pikirna teh rek ngetrukeun sakabeh pangadiwasana pikeun bisa ngarubuhkeun lawana. Kanyeri tina leungeunna seret siku teh geus teu dirasa deui ngan celeng hiuk. Dina leungeun kencana nyaho-nyaho geus nyabetkeun bedogna kana badanna si Gobang. Bener-bener kuat sakitu mah. Dina kaayaan saperti itu masih kene bisa narajang bari jeung tanagana kalaka beuki rohaka jigana teh. Tapi lir ibarat muning edan anu ceulina kaasupan gaang. Pikeun Rakaseta mah lain hal anu ngepibahayaeun ngayonan musuh nu gerakanna geus teu jeung aturan saperti kitu mah. Jeung klebat trang potok ceng. Bedog dina panyekelna kita ragos hideung teh potong jadi dua. Saenggeus diadu jeung Gobang dina leungeunna Rakaseta. Saterusna ieu awak kita ragos hideung oge ngoloyong kagigir kabawa ku tanaga bentrokan dua pakarang tadi. Hiuk serem. Aduh tobat. Dulur barani. Akhirna mah awak kita ragos hideung teh nyungkruk dina kaayaan leungeun kencana oge buntung. Jadi harita kita ragos hideung teh eueuh leungeunan nangkuban. Dulur barani Rakaseta ngarenghap atuh. Tuluy Gobangna anu keur dicekel ku leungeun katuhuna teh tancepkeun di kana taneuh. Renghap ranjug nempokeun musuhna kita ragos hideung anu keur nangkuban. Dulur barani kalawan teu disangka-sangka no aduh ari cakakak teh kita ragos hideung seuri jiga anu owah we. Keur kitu teh laju nganyelagedeg nangtung deui kawas nu ngapung we hiber atuh leungeun-leungeun anu duanana buntung teh nyalampeurkeun di dulur barani. Jadi napel di kana awakna laju malik nying hareup ka Rakaseta. Gobang, aing jan modar dulu. Sagedeung dige sia anu bakal modar ku dewek. Deuleu aing moal bisa pae deuleu aing mah. Ceuk kitu ragos hideung seurina mata kukur ayeuna atuh dulur. Eta we nyikiran tige nu ngabandungan nepikeun ka Olohok nya kitu di Rakaseta. Nya ana sakti teh kitu ragos hideung. Abong hit kapara siluman. Tapi aing mah karek ngejat mundur ningali jalma nu jahat mendelek ieu mah. Ku aing rek digariskeun ieu Gobang teh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nada pitulung salira. Abi pikeun ngamusnahkeun ieu jalma anu kubur, jalma anu jahat. Allahu Akbar. Geurentesna Rakaseta kituna teh bari ngaguratkeun Gobang pusakana kana taneuh kalawan dikalikeun ngaguratkeun teh laju. Hiat
cenah dulu barani Raka Seta di barung kunyeklan gobangna ngagunakeun jurus anu jadi anelanana nyaeta maung ngrekeb mangesana dina jurus ulin maung karuhun anu mana dina kacepetan anu kacida pisan tarikna tepikeun ka teu bisa katuturkeun ku panonna ieu kita ragos hideung Raka Seta ngabelesat kalayan gobangna nyabet kana beheungna ieu kita ragos hideung lenceng aduh akhirna mah awak kita ragos hideung teh nangkarak bengkang kalawan dina kaayaan sirahna eueuh atuh getina mancer tina beheungna kalawan sirahna macleng molotot bangun kasima sababaraha kali awakna kekejetan anu saterusna eureun teu usik deui pinasti Kihyang Widi mapagbaya kena lara kita ragos hideung harita palastra ragana ditinggalkeun ku nyawana maot pingaraneunana binasa kusi gobang jawara ngora anu jadi kacapangan jeung dipikagigis ku sakabeh para jawara ti unggal wewengkon dulur barani sanggeus kitu mah Raka Seta teh terus we nguru deui ka Kiranti rek mulang ngajugjug ka lembur babakan caruh anu mana mawa hate bungangang wirehing manehna bisa babarengan jeung anu jadi bebene hate pamempes ati Nyi Kiranti kalawan dina kaayaan geus bisa numpes kajahatanana kita ragos hideung. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia sapaparat jalan Raka Seta teu loba cacarita dina sajroning kabungah oge aya oge rasa dosa wirehing manehna geus mateni kita ragos hideung da saeutik oge manehna teu nepi ari kudu ngabinasakeun lawanna mah ngan ku pangaruh gobang naga welangna we jeung bonggana kita ragos hideung we make jeung terus wae nyerang ka manehna kapan samemehna ge lamun kita ragos hideung teu nyerang tuluy mah bakal dihampura asal teu nyieun ditindakan jahatna. Dulur barani cag heula lalampahan Raka Seta atawa si Gobang jeung Nyi Kiranti anu keur mulang. Urang teunun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun kapayun urang guar deui. Ayeuna dulur barani urang caritakeun kaayaanana tempatna Bah Jaweng. Nyatana di Pasir Hunjur anu pernahna aya beh kalereun lemur bilung. Harita teh wanci pasosore atawa bisa disebut oge wanci tunggang gunung. Di buruan imah Bah Jaweng geus ngarumpul sababaraha urang anak buahna anu kabeneran poe eta teh keur aya di dinya. Nya diantarana aya si Bohim, si Darman, si Kemed, si Kudin jeung si Kinta jeung anu lainna deui. Malah anu ngaranna Kidarga oge kabeneran keur aya harita mah. Lumayan rempeg anak buahna Bah Jaweng teh anu karumpul dina sore harita. Bah Jaweng katempo keur nangtung dina golodog imahna leungeun katuhuna tereuh terus ngagilir-gilir padudanana. Dangdananana kawilang rada pantes katempona teh make baju kampret jeung calana pangsi anu warnana sing sarua hideung. Sirahna anu belenang dibeungkeut ku iket hideung anu aya tulisan warna koneng tulisanna teh Bah Jaweng. Sapantese meureun pangrasana mah di handapeun eta tulisan aya gambar hulu maung keur calawak nembongkeun sihungna anu rangeteng tur sareukeut
Atuh sawatara eta sakabeh anak buahna sarila diburuan hempak merbayaksa ngantos tinimbalan tinu jadi pamimpina. Dimimitian ku babatukan pok bah jaweng teh cumarita ditujukeun ka sakabeh anak buahna. Hei wadea bala di sakabeh euy. Syukur urang ayeuna sarere bisa kumpul ngariung bongkok ngaronyok tina ieu tempat. Anu manya dina kesempatan ieu Abah bisa cumarita di hareupeun salilain sakabeh. Abah nganuhunkeun pisan ka sakabeh balad-balada Abah anu satia. Anu ayeuna geus bisa nyalunghan kana pangondangna Abah. Tagu kitunya ari anu kahiji nama pangpangna sarilain sakabeh jonjang teh kaya kajaba nyatana pikeun negrakeun rasa kabungah Abah euy. Anu ayeuna geus tuntas rengse tina sagala cita-cita anu sarila ieu jadi udagana Abah. Reg bah jaweng teh ngarandeg heula nyaritana diselang ku tatanggahan bari sakapeung meureumkeun panonna. Teu lilapok deui nulikeun hanca caritaanana. Jadi kieu barudak. Cindekna mah pangna sarilain sakabeh dikumpulkeun di dieu ku Abah teh. Kayalian tingeunaan kajadian-kajadian anu geus karandapan sababaraha bulan katukang ku urang sararea. Nyatana kajadian anu dialaman ku si laing oge jeung ku Abah. Pangpangna anu kungsi bentrok jeung sababaraha urang jalma. Anu nepi ka kiwari Abah ge acan bisa pikeun ngayakeun balicungan nanaon. Eueuh waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.